Rasul kasadayana pamirsa haturan wilujeng patebang sang pahaji uu permana sidik di Sunda Sawawa grup nyangakeun kanggo ka urang Bandung, urang Lembang, urang Soreang, urang Katapang, urang Banjaran Pangalengan kum sadayana wilujeng ngadangukeun Sinjang bodasan Pak Haji, Sinjang bodasan di candak mah kata kembang rapatan yang Abay bodasan Pak Haji tong luasan saksieun abdi kagembang Sinjang bodasan deui teh imas Sinjang bodasan bicandak mah ujang ka kota Bandung tong luluasan ujang tong luluasan sok sieun teh imas undung teh imas Sinjang bodasan teh tika Sinjang bodasan di candak mah atede kasuka jadi tong luasan asli tong luasan sok sieun tengah jadi Sinjang bodasan deui teh tika Sinjang bodasan dicandak mah haji ka kota Subang tong luluasan mah haji tong luluasan Bapak mah moal kagembang moal kagembang lain daun awi lenca berem di tawuran Neng ini da kopi peperi di leut moal mangga cali sareng abdi peperi lain daun awi lenca berem kang jajah jadi taweran terus lain
bela diri bagja dengan di bageran. Sinjang bodasan Pak Haji, sinjang bodasan di janda bodasan deui Kang Dori, sinjang bodasan dicandak mah Kang Dori ka Majalaya tong luluasan Kang Nase tong luluasan